Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa sedayana kumaha darangan. Mohon ahap kami darangan mah jeung tepang deui sekarang channel Politikus Cilik. Channel anu ngabahas atanapi mendarkeun dongeng-dongeng sareng sasakala sareng sejarah di Tatar Sunda. Sateacana anu acan subscribe mangga tekan subscribe na kanggo ngadukung channel ieu langsung saya kapayuna. Dina danget ayeuna sing kuring bade medar asal usul situ gunung supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan. Di Sukabumi aya hiji situ anu tos kakoncara. Katalahna situ gunung. Pernahna di Desa Gede Pangrango, Kacamatan Kadudampit. Di puseur daya Sukabumi, anggangna kinten langkung 15 km. Kaayaan situ gunung pohara endahna, caina cinembrang herang, sabudeureun situ pinuh ku rupa-rupa tetangkalan anu pantes bae hawana teh karaos seger. Numutkeun carita nu dicaritakeun deui situ gunung teh lain situ alam. Situ gunung ngahaja didamel ku jalmi nu ngadamelna nyaeta Mbah Jalun Saparakanca. Tah tujuan cariosan teh sapertos kieu, mangga geraregepkeun sing demet. Mbah Jalun kalebet kulawarga Raja Mataram. Ramana janten pangagung di eta karajaan. Jenengan aslina teh nyaeta Rangga Jagat Sahadana. Ramana Mbah Jalun kalebet pajoang anu tangguh. Anjeunna ngalawan penjajah Walanda dugi ka perlayana. Akhirna kalungguhan ramana teh di Karajaan Mataram dipasrahkeun ka Mbah Jalun. Sok sanaos anjeunna anom keneh, namun datos kamasur kasaktena janten pantas upami Mbah Jalun janten pangagung teh. Dina hiji mangsa Mbah Jalun ngantunkeun Mataram. Tempat anu dibujengna nyaeta Banten. Maksudna mah hoyong sasarengan sareng Sultan Banten geusan bajoang ngalawan panjajah Walanda. Jalan ka Banten mah benten sareng ayeuna. Harita mah masih keneh leuweung geledegan. Mbah Jalun katut para pangiringna ngalangkungan leuweung geledegan anu rembet ku tetangkalan anu gerde tur sasatoan anu garala. Seueur jungkrang anu lungkawing sareng walungan anu arageun. Atuh puguh we lalampahan teh sesah enggal dugina. Di satengahin lalampahan Mbah Jalun Saparakanca sok ngaso sababaraha wewengkon. Contona wae di Cirebon, Sumedang, Senareng Cianjur. Di eta wewengkon anjeunna teras-terasan bajoang. Malih di Sumedang mah kantos katangkep ku musuh. Kitu deui di Cianjur. Anjeunna baris katiban hukuman pati ku cara digantung. Untung bae Mbah Jalun teh kalebet pajuang anu sakti. Anjeunna tiasa kaluar ti panjara sateu acan hukuman mati dilaksanakeun. Di Cianjur neraskeun lalampahan ka Bogor, jalanna ngaliwatan leuweung gunung gede. Sangkan teu kasusud ku panjajah Walanda. Lalampahan di kahiji lengkob. Eta lengkob pohara endahna. Lebah dinya aya walungan anu caina cinembrang herang. Mbah Jalun katut rombongan ngaso di eta tempat. Maksudna mah palai nyegerkeun deui salirana. Maklum, tos nyorang lalampahan anu sakitu tebihna. Lami-lami diputuskeun kanggo ngababakan dinya bumi kanggo panganjrekan diwangun ku cara gotong royong. Malih mah anjeunna kantos ngadegkeun masjid dugi kakiwari eta tempat katelah
Gunung Masigit. Teu kantos lami anjeunna kagungan putra, jenengan putrana teh Rangga Jagat Jakalulunta. Nusok disarebatna Jalun. Pondokna tina Jalan Jakalulunta. Kadienakeun jenengan Jalun teh sok dianggo nyebat nyebat ramana. Hartosna Ki Rangga Jagat sahadana nyebat Mbah Jalun. Nya akhirna masyarakat langkung mikawanoh kana eta jenengan. Tah di harita Rangga Jagat sahadana katelah Mbah Jalun. Kagungan putra teh kalintang bingahna, saking ku bingah-bingahna Mbah Jalun kagungan nadar, anjeunna bari ngadamel talaga anu teu tebih tempat panganjrakanana. Kaleresan aya hiji lengkop anu sumber caina sae pisan. Mbah Jalun sareng pangiringna badanten nya akhirna dicindekeun yen eta lengkop bari dibendung ti palih kulon. Teu kacarioskeun lamina ngabendung eta lengkop, talaga teh tos yajang elek, caina ngamplang tur cinembrang herang. Kawantu sumber caina ti pagunungan. Eta talaga dugi Kakiwari disebatna Situ Gunung. Dina hiji mangsa Situ Gunung kapendak ku Walanda. Eta situ ditalungtik, tetela situ teh sanes situ alam. Namun ngahaja didamel. Lami-lami kasusud yen nu ngadambalna teh Rangga Jagat sahadana nu nuju dipilari. Walanda satekah polah nyiar tarekah sangkan bisa nangkep Rangga Jagat sahadana. Rangga Jagat sahadana alias Mbah Jalun akhirna katangkep. Anjeunna baris ditibanan hukuman pati. Tempatna di alun-alun, Kiwari mah alun-alun Cisaat. Namun ku kersaning nu maha kawasa Mbah Jalun lolos tina bahaya maut. Anjeunna teh cios digantung dina tiang gantungan. Mbah Jalun lolos tina hukuman pati. Anjeunna neraskeun deui lalampahanana. Mung ayeuna mah henteu sareng pangiringna. Ulah wargana oge teu aya nu dicandak. Anjeunna angkat bari susurumputan. Jalanna ngalangkung leuweung nu brasna ka Bogor. Lalampahan Mbah Jalun mung dugi ka Bogor, anjeunna teu dugi ka Banten. Margi kabujeng teu damang parna. Akhirna anjeunna pupus, layonna dipendem di Kampung Baru Bogor. Tah kitu jujutan carita Mbah Jalun anu ngawangun Situ Gunung. Sanaos Mbah Jalun tos teu aya di kieuna, Situ Gunung mah tetep dipiara ku kulawargana. Bung Hanjakal kabeh diekeun karebut ku Walanda. Kualana eta situ teh diwangun deui janten tohaga. Malih di Kacaketan diwangun hotel sagala, katelahna hotel Situ Gunung. Dugi ka Kiwari eta hotel teh aya keneh. Kiwari Situ Gunung janten pangjujugan balarea anu piknik jol-jol di mana meni. Duka dugi ka Iraha Situ Gunung tetep kamasyur. Duka dugi ka Iraha eta talaga tetep kakoncara. Tangtosna ge gumantung kanu ngarawatna. Kalebet ngaraksa tur ngariksa leuweung-leuweung gunung gede nu sumber caina. Nu janten sumber caina eta talaga. Mung sakitu rupina jujutan Situ Gunung sareng Mbah Jalun. Mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.